Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana. Mangga urang lajengkeun di ieu acara dongeng Sunda si Bopeng dina judul ngalalana. Mudah-mudahan ieu acara dongeng sing tiasa ngahibur ka palawargi kalayan sing aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Canak anu saena tinggalkeun anu awona. Oge ngahaturkeun nuhun ka palawargi anu parantos manteng satia di ieu channel Sampurasun Dulur. Oge ngahaturkeun nuhun kana dukunganana ku cara like, comment, sareng subscribe. Mangga wilujeng ngadangukeun. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana. Mangga urang lajengkeun ieu acara dongeng Sunda si Bopeng dina judul ngalalana bagian ka-65. Kacarioskeun Ki Buyut pok nyarita anjeun tiluan mangkelukna nu ngahalangan pamaksudan aing. Rakean sora kapayun bari nyarita tandes ka Ki Buyut Burut. Kaula rakean pasti bakal nyegah murid Andika nu rek ngiwat Larasati. Oh mun kitu Arandika geus bosen hirup wani ngahalangan aing. Perkara hirupna manusia lain anjeun nu nangtukeun urang ajar sia hiat. Ki Buyut Burut langsung muka panarajangna dina jurus silat pamonyet. Cakaran Ki Buyut Burut ngandung tenaga jero nu lumayan rongkahna. Rakean ngayonan elmu silat Ki Buyut Burut ku jurus pamacan. Antukna tarung dua jago beda golongan lumangsung rongkah. Palamitra kaum dangu, Ki Buyut Burut terus ngarangsek hut cakaran-cakaran nuju kana dada jeung beuteung bisa dihindarkeun ku rakean Mandaraka. Malahan dina hiji kasempetan rakean ngasupkeun peurepna kana dada Ki Buyut Burut. Buk dayagdag Ki Buyut ngadayagdag bari mundur. Lumayan oge Andika budak ngora mampu ngayonan ilmu silat aing. Tapi ulah waka umaing sia rasakeun ye. Ki Buyut Burut ngangkat leungeun bari unyam-unyem mapatkeun jampe pamakena. Hiat ajian gelap ngampar hus cahaya hideung jeung dibarengan sora guludug ngaguruh nuju ka rakean. Modar sia ceuk Ki Buyut Burut pinuh kayakinan yen rakean bakal tamat riwayatna ku ajian gelap ngampar. Rakean ngagorowok ajian pedang maung dewa. Seret tina dua panon rakean keluar cahaya hejo mangrupa pedang nakis ajian gelap ngampar. Waktosna kaburu jeung seep palawargi cag dugi ka dieu heula dina bagian anu ka-65. Hatur nuhun palawargi wilujeng kantun mangga permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana. Mangga urang lajengkeun deui dongeng Sunda si Bopeng dina judul ngalalana bagian anu ka-66. Kacarioskeun dua ajian pilih tanding bantrok nu akibatna pohara rongkahna. Taneuh ender kalakaya rabeng tangkal kai rarubuhan. Ki Buyut Burut ti jengkang bari renghap ranjuk
Anom salaka jeung tunggul ameta gancang mapah guruna tuluy disarandaikeun dina batu. Rakean Mandaraka ampir-ampir rubuh mun teu ditahan tonggongna ku sancaka. Ki Buyut ngaharewas kadua muridna gancang aing bawa ti ieu tempat. Urang moal mampu. Kedah ka mana guru? Kaula duaan ngubaran tatupun guru. Bawa aing kaki Banaspati lancek sapeguruan aing nu aya di kedung mayit. Anom salaka jeung tunggul ameta ting jorelat kabur bari mawa Ki Buyut burut. Para mitra kaum dangu baraya Sunda di mana wayana. Tunda carios si Bopeng pamiarsa. Kacarioskeun Adipati Sakadomas nuju ngumpulkeun jago-jago pikeun ngahadang utusan Pajajaran. Kaula nganuhunkeun ka para jago-jago nu geus sami hadir. Kaula salaku Adipati Panimbang menta kaaranjeun pokona ulah dugi kanepi eta surat ka kaula. Hapunten Gusti, kaula nu boga ngaran layang kumitir, gelar kaula Pangeran Lelembut bakal nyegah para utusan Pajajaran. Ceuk pamuda buukna gondrong, anu buukna gondrong make jubah beureum. Kaula Cakrasena alias si beunget mayit sarua bakal ngajaga Gusti. Ceuk si pamuda nu beungetna pias jiga mayit. Waktosna kabujeng para mitra. Cak dugi ka dieu heula dina bagian anu ka-60 genep. Ngahaturkeun nuhun ka palawargi anu parantos satia di ieu acara dongeng Sunda. Hatur nuhun mangga wilujeng kantun kasadayana permios.